lain calangap goblok berutgung sia atau tepo wayangna jadi tekompak si jagong buah balejo naon seri sagala eta alah naon kamana ngaitkeun kincir kakaler katojo bulan kamana mah kamana ngaitkeun pikir apa ler bosya bulan beli obat ke apotek jalana ke buah batu lajak boga sobat tukang lotek huluna katingang mutu duluk dugdak meli motor kabanyaran eta nu buduk di udag-udag ku dokter rek dipodan Mararaja anjing teh. Gane anjing. Tengenaheun laguna maka jeung aya nu reuneuh naon teh hayang lagu naon atuh reuneuh urang mah hayang ngalagu sorangan baik hayang pamunut sorangan lagu naon tuturkeun dewek pokona mah sok nya sok kumaha boros guys nah sok tuturkeun kunam betepang kuna bepang sareng salira kang tomik susah amayun sultan klotir manis imut nah kang sar kawian bageus Bapak hajat anu mana bayar laguna aduh saha namina Bapak Rodis anu bageureun salira Pak Rodis deui kagung saha kaseten sawer kaji bina aduh sawer kapengker awur kaji sawer ke jeruk kawin ya nyawer ya nyawer deui
Bapak Haja. Tepang Bapak Haja satur nuhun kabihan deui. Guna mepanggih. Sareng salira Bapak Haji Hoyo. Sanje. Manis imutna Bapak kades cucuk anu baget. Ya nyawer deh ya. Saharupina Naon Baji? Anjir jeung kantongna. Bae loba duit ieu. Bada loba duitnya. Lanjut. Sanje doa dun Ya. saharina salira Naon Ji? Naon deui wae eta kalungkeun. Anjir anu ngora kalungkeun. Mangani eueuh deui. Neangan deui Ji. Nengan deui. Ya. Si Dodrog. Nah, ngalalap si Haji mah tuh. si Haji nanging ngarelap Lamun teu salah ieu ke leuweung ti prasara teh. Dekapung ku aing. Repuk dukung sauyuna mata kabudaya Sundan Juba tururan ka situ milarik cai heran Juba tururan bersatu ngawangun negara urang Kang urang buru bentang bentang midang ngahalang bentang nak bentang Kang itu bentang bentang midang ngahalang bentang kabulang bentang ngijepan dukang kasangan Kicep bentang bentang ngamen Kang atuh kang ulah sok kitu sauna bade satuku Kang emut kang dalinding asih nyanding dina kariring di panggung abdi mah bingung lan lanjung dirung gandrung sungkan mulang kang abdi ngantosan nyawang bentang kate lewang ati mah melang bukan kabandang urang tepang buru bentang laksana buru bentang urang kerendang ngahalang tembang
kapan abdi minta cai kunaon tadi cangkiran bapi bayingan disangka-sangka retewa sing horeng pika nyerian sing horeng pika nyerian pika nyerian hingkang samya maneg satengahing marga maneg satengahing marga denira iya maneg satengahing marga satengahing marga di sawang waing ieu leuweung pasti di dieu aya si cepot di kaangangan di sawang kuaing hei Astra Jingga lamun mane bener-bener anunya kalayang jamus gali mujada ku kaula bakal ditewak koy geus waktuna eta layang jamus kali musada api banda Gimana Gusti si Cepot teh? Sakedeung deui jigana baka pangih anu ngaran si Cepot. Ari bentukna kumaha? Eueuh bentuk. Nu ngaran si Cepot teh eueuh bentuk. Tekeput-tepuk bebentukanana. Wayahna ku urang-urang tewak eta jelema. Tengker ileuweung ti Brasara. Ha? Sae mangga bejaan nu lain, sae mangga ayo.
jigana anu ngaran si Cepot ayeuna bakal modal ku kaula. Sabab lamun saha-saha nu bisa maehan si Cepot bakal menang hadiah dina waktu ayeuna. Dituluikeun si Haji. Pokokna mah aing bakal menang hadiah poe ieu. Pidoana ti sadayananya. Heeh, sabab eta layang Jamus kali musyada teh. Bakal kapimilik eta Jam Mustafa teh ku kaula. Mustafa sakit hati nu kitu ning. Hayo hayangnya. Carios Raden Gatot Kaca anu nyanak ya Astra Jinga kaget tak kabena-bena sing horang ditumaritis teh geuning aya Astra Jinga anu kiwari keur tungara i Astra Jinga maklum Astra Jinga kapit nah maling layang Jamus kali musana atuh ya Astra Jinga landawala dicanak ka tengah leuweung maklum jalma anu teu tuah teu dosa rasaanana rek dipayahan i Astra Jinga Raden Gatot Kaca dateng tumidak dateng ieu alas ti prasara datan nira ringkongkonan datan nira ringkongkonan Kang Samya Ngalaga aneh bin ajaib ditumaritis aya si Cepot bekal lenyap aing nempona nepi ka teu dipikeun sasieun si Cepot anu ieu jeung si Cepot anu itu ngan bedana ari nu itu marada seungit Cepot ieu mah bauna beak di karep jeung beletna beak kacida di nu tumaritis mah jeung sidawala dihanap ai guru kaula belah mana maha guru ye geuning keneh tak geuning Cep tes uming ning Cep di mana si Cepot teh aya dihanap Gusti nu Agung doh aneh nepi ka teu dipikeun sasieun kieu Maha Guru udah kumaha kaula tah ayeuna aya di pancen kanggo salira naon di ieu belah ditu tongoh tuh aya karaman buta-buta wayahna panghadangkeun heula ku salira aya buta-buta rek maling layang Jamus kali musana edan palih mana palih tongoh punten ade ulah dilagdageun deui moal punten kapok beureun nah euy Cepot datang euy iya beres Kanang hudan ang sering rang Astra Jinga landawala nuju kaayaan sedih prihatin samarukna bari diperdaya ku Raden Gatot Kaca dawala naon mau dibawa ke leuweung rek dipaehan aing nya kade akang pileleyan dawala da pasti aing teh bakal dipaehan di Juragan Anom ulah kasudon Juragan Anom sakitu bageurna geuning tadi di jalan meuli seblak
minta sebelah ceker mere sebelah tulang kai tulang wungkul akan baik pileleyan dawala bijai ponok umur moal tenang moal kumaha itu nya lah mana siapa tadi euy Kang sayang gitu keur ngahulang itu oh kelempang ka dieu iya beres euy Tola isyari ke mana? Wing mata kopi leuweung sok hayang ngising. Nya daguana lah di dinya wing teu kuat. Si goblok. Aing sedih teu ngadon ngising si goblok mah. Tekop ningali tanggal ruwaru. Kemana juragan anu teh ini eueuh lieu? Heeh. Bustino. Hey. Tuh. Teu sangka di leuweung teh aya kaca geuning euy. Urut tukang cukur mun tinggalin. Paingan aing dipika geuleuh aing teh cemeng gini. Halo, eta banget teu ka kitu ampun. Nya. Yang rata sirah dia. Alah. Hade kieu kaca meni kebul-kebul deui. Nah kaca ti leuwih. Cager si lain pot. Uluh, sia anjir. Setan. Nah, sia ngagebog. Nah. Ini nih. Biang keladi. Iya, biang keladina. Naon sia? Naon sia goblok. Geuleuh naon nyawaku naon ka aing sesetan. Aing teh jelema sangsara. Aing teh hirup koreh-koreh sok. Aing dipitnah ku sia aing yakin layang jamu sekali busana ku babantok dia goblok. Kadiekeun sesetan aing dipitnah. Hancip ngagebugan aing. Majar aing maling layang jamu sekali busana gara-gara sia. Bener layang jamu sekali busana ku sia. Bener. Tuh, cekai kau bener. Kadiekeun sia layang jamu sekali busana. Teu bisa. Geuleuh naon ngawaku naon babatok jaga aing geuleuh goblok. Aing teh beunghar henteu goblok entok kedua eta ge huluan. Kari-kari sia ayeuna mitnah ka aing naon maksudna? Maksud dewek? Heuh, dewek teh nyaah ka si lain. Nyaah nanahaun goblok mah nyaah mitnah setan. Kebina-bina teuing kadiekeun sia lain jamu sekali busana. Teu bisa. Saacan beres persoalan ku aing mau dibikin ilah yang jamu sekali musada. Anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang tur mikah cinta ye. Konon ngalamun dulu eta hai nah ayat 2 naon si teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing ge cepot. Cepot mahanya teh cepot lanjek aing nu mana? Sarua aing lanjek siapanan apa sia teh tadi jeung aing. Bingung besti. Nah, sia kuis.
Nu boga hutang 2.000 ka aing saha? Aing. Ayo sarua. Anjir. Boga hutang kabeh. Berarti 4.000 aing namanya. Cewek. Ari nu nyekel layang jamu sekali musada saha dieu? Henteu aing. Ari ieu dewek. Hah? Dewek. Nah. Lamun maneh nu nyekel layang jamu sekali musada berarti sia nu palsu. Itu goblok sia nu palsu atuh. Kadiekeun sia goblok. Kabina-bina teuing mitnah ka lanceuk aing dibeberi ku hansip. Gara-gara sia goblok. Kabina-bina teuing hutang pati bayar pati hutang wirang ti bayar wirang sanajan aing adina sieu pikeun ngabela bebeneran sanajan maneh jago lawan pot kuman ye sugan tini rek ngalawan ku sia gitu goblok sih teh kadiekeun setelah yang jamu sekali musada teu bisa kadiekeun goblok kabina-bina teuing sapake ulah pegek dah ini sarua bangsat gitu bangsat pegek masih awe goblok kadia saya bau kelek banget itu siang juga permen karet kebebeakan gitu sia kai dan sia mah kai niat goblok lain ka itu mana we nu kasiniran bina-bina teuing sia hulu jiga kohol gitu lamun aing ayeuna mikeun layang jamu sekali musada ka maneh cepot berarti aing teh teu nyaah ye justru sia lamun dibikeun nyaah ka aing lamun aing mikeun ka sia teu nyaah nah make jeung teu nyaah ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha nya dewek si laing sumuhun tah ayeuna ku dewek dibikeun ieu layang jamu sekali musada ka si laing tuluy aing kabur sahareu tewa anyir ada tapi betul juga apa yang dikatakannya tapi aing kudu kumaha kewe ayeuna mah lamun si laing hayang beres ieu pagawean aya pasoalan wayahna bantuan heula we dinungan sia ke ari sia teh saha dewek nya dewek teh sia aing teh sia sia teh aing kumaha ieu teh aing teh sia sia teh aing ari aing nu gelo sia cicing ke aing teh sia sia teh aing heuh teu ngarti aing hayang ngarti nya hayang bantuan heula juragan anu jing di mana geus bantuan juragan anu bakal kaharti aing teh sia sia teh aing heula kudu kumaha aya taun bener omongan-omonganana mending ngaku lanceuk ka itu daripada ka ieu mah ye jeung belegug deh itu mah rada pinter saeutik ya mah kitu we ka aing teh sok bantuan juragan anu sia mangga tapi maneh mau kabur moal jeung kabur mah tadi aing init beureun awas ya kabur didagor ku aing sia nyaga aing tiga beleg naon sia dajan anjeun jago mau ditarajean ku aing sok mah kabur aing bener sok awas ya ku aing mentong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek hei saha ngaran teh nah nyawa nanya paning teh cepot anjeuk si laing lieur teu maka lakon ieu aing pusing angkat lieur hayang nya kumaha ieu para denawa kiwari nuju milarian astra jinga kalaresan Raden Gatot Kaca ngahadang ieu Pardenawa
nera tangga deman wah datan nera tangga deman mangkulingan rana Anjeun hei Raja Pengawa aran kaula Gatot Kaca saha Gatot Kaca nah Gatot Kaca ieu di dieu lain di Amarta memang aing di Amarta tapi keur ngajaga ileuweung ngajaga naon saha nu rek kalah nyawa astra jeung anjing hareupan jeung aing wanyir goblok si cepot dekeng nanu kieu leu jegerna ieu leu heeh kalangkang juga kukupu sedih ya kan bau kabdi nyaho aing cepot tumaritis apa di mana bau sia beda bau hangru cepot mana abdi cepot kalera aing jauh makhluk naon segede kieu teuing deui hayangnya ho kanyutna segede kumahanya sugan teh eueuh gawir di dieu rek teh geuning aya gawir minara was kuring teh jebur kana gawir ieu dada ngadurudud dada teh jebur kana gawir iya dada jadi babak belur minera wasih kuring labu naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik sia teh geus cara bro ngomong gitu-gitu nah urang dia mah ngomong teh jadi kadar itu gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh itu heeh lamun dina penyakit mah corona dede mereka teas ke gebog ampun ai teh buatan Cina mun teh